Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui mohon. Satu acana ieu dipedar sim kuring nganuhunkeun nya tos like, komen sareng subscribe. Mugia sarehat sadananya sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun karena di Bandar Bangkong karya En Johana Sukria. Bagian kelima mohon ieu teh nya. Ieu mah hitung-hitung hiburan mohon kasadayana hiburan mohon. Mangga atuh urang kawita. Abdi mah ngiringan kumaha anom bae atuh cek inem. Sugan bae inem. Nya menangkeun anemer deui nya sugan teh. Cek euis awang bari neruskeun cariosanna. Da ayeuna mah geus usum nyijih inem. Naha nom ari menangkeun anemer kuna kedah usum hujan bae kitu jeung usum nyiji. Cek inem euis awang mesem maksudna ngagonjak. Lain reka anemer Bangkong atuh anom. Ih, ari anom mah cek inem bari ngajengkat. Najan goreng patut oge atuh ari dipacok Bangkong mah ih alim. Sieun abi mah sieun. Kecap euis awang kitu teh kuramana kahartoseun yen euis awang geus tepuruneun lantaran dibibita ku kabengharan. Tah ayeuna kumaha kieu atuh euis? Cek ramana euis mah nya kudu meuli-meuli we atuh hatina. Ngaran teh hatena meureut utekna sangkan manehna teh yeuh jatuh kapercayaanana ka Nyai. Saheulaan mah yeuh kajeun mama mah rek bebeakan oge. Itung-itung nguseupanana deui euis. Jeung mama oge nyaho apan yeuh yen Raden Suntama teh atuh eta mah ahli ngadoja. Engke lamun Den Suntama datang kumanehnya kudu dicalikeun tah ka imah euis bae kitu. Sarta bere semu jeung nandakeun maneh teh rek sumerah pisan kitunya Nyai. Najan sabara oge pamerena keur hajat umama mah rek ditarima we ditarima euis. Yeuh cek wiwilanganna mah sanajan teu mawa sapeser goeng oge rek ditampa wae ku mama teh. Da mama mah geus nyaho sarta ngarti tina kecap-kecapna oge yen Den Suntama teh yeuh tukang dodoja deui. Urang ulah ngarah duit bubuk leutik Nyai, tapi kudu ngarah duit nu puluhan ribu eta teh Nyai. Yeuh kudu apal Nyai teh munding nu sababaraha rakit jeung sawah anu upluk-aplak eta teh kagungan Mas Suntama eta teh sang anemer Nyai. Bener lah, bener tuh euis, bener cek indungna. Doa ibu mah doa wae. Daek medu doa, hitung-hitung boga salaki karingit atuh. Lakian kadunya nanya, yeuh barina oge deui Den Suntama lalaki lain.
dedeg pangadeg lalaki kitu Nyai. Nya mama, ibu nya. Cek eis awang muhun cenanya. Aduh, iya mah. Tunda nuker gunem catur. Ayeuna kocapkeun geus burit. Eis awang nganggo anggoan anu benang nyusurup ngahaja linggih ditepas pakeun nyalikeun Raden Suntama palsu. Tekungsi lila jebul Raden Suntama palsu sumping diiring ku Marjum sarta ayeuna henteu kana mobil da ti tadi ngajejentul wae megat teu aya nu ngaliwat jabati eta. Mobil teh kamana wae nya meni eueuh hiji-hiji acan sugan. Mobil teh euy lamun dihantem bae dicehcel nyewa mobil sanajan saeutik oge euy tangtu ieu teh duitna ngurangan nya euy nya. Cek Karnadi di jalan Karnadi rumpu rampa kana sakuna sesana duit teh ngan aya 7 lambar nu salambar 100 sen jeung aya deui anu nyelap pangajina 150 peser alias satengahan jeung satalen hiji kitu cenah. Muhun hatur nuhun nya atos bergabung. Hapunten wae nya teu tiasa ngabsen mohon. Hapunten. Jadi di jumlah jamleh duitna tinggal 8 perak kurang satalen deui. Jum euy aduh ieu mah duit teh euy tinggal 8 perak deui ongkoh kurang satalen. Kumaha nya euy nya lamun pananyaan dewek teh euy teka tampa yah meureun dewek teh kudu merepakeun hajatna ke kumaha nya euy Jum euy bingung dewek teh geus teu boga duit deui. Pantes lila henteu ngalah bangkong deuleu euy aduh kumaha yeuh mun teu jadi kanyeranda teh tada hanyeueulna dewek teh euy Jum. Puguh bae atuh kudu mah puguh jeung piraku yeuh nanyaan ka anak nu beunghar teh jeung sakitu geulisna jeung aduh meni kabita pisan urang oge sarua ngan mawa 7 perak 3 talen. Yeuh ari cek pikiran dewek mah euy leuwih hade ayeuna urang baralik we wang balik ulah ditepungan deui tibatan pinanggih jeung wiwirang ke kumaha tadi euy. Si laing mah kumangke we kumaha dewek maneh mah sok mopo mameh nanggung deuleu. Yeuh milampah hiji pagawean teh euy ulah sok teu cereug deuleu paingan deui si laing teh euy eueuh ka bobuatanana euy da eta maneh mah gampang kumaha dewek we engke euy. Tapi yeuh cing si laing atuh korah-koreh sugan boga satalen deui euy ulah kagok deuleu boga henteu duitna. Lah si laing mah aya ieu tapi keur budak teh kumaha jangan jajan budakna budak maneh mah kardi. Cek Marjum bari kurobel muka tungkus tungtung totopongna sok duit nu satalen-talena teh dibikeun ka Karnadi muhun cenanya. Aduh karunya cenah. Awas euy awas tuh deuleu euy geus deukeut ka imah. Yeuh kudu siap-siap maneh euy siap-siap Jum siap-siap euy geus deukeut euy. Cek Karnadi bari nampanan duit
sarta lempangna digigegen ayeuna kepatna rada kaharep bari dikengkongkeun beheungna didahangkeun tapi sapatuna digugusur da logor teuing muhun kitu cenanya logor. Tekungsi lila Jol Karnadi kapayuneun bumi euis awang barang red katinggal tuluy euis awang mapageun bari nyalikeun budina amis kawas nu birahi angkatna ucad iced tekari balas mamener raksukan nyagap sanggul ngagisik poni nurintit tambah digisik meni beki carentik mohon. Ieu kadieu wae atuh, kadieu wae linggih teh, kadieu wae Aden, cek euis awang bari nunjuk ku indung pananganna. Karena di ngajawabna balabab balebeb rada kasima teu pupuguh pok nembal kieu. Teu sawios-wios muhun. Sumuhun teu wios-wios, teu sawios-wios. Is, ulah kitu. Mangga atuh mangga linggih ka dieu, cek euis awang. Bari tepak deku mamener Alkatib muhunnya. Karena di ngalaan sapatuna gek diuk dina Alkatib marjum sila di juru euis awang ciling cingcat ka dapur ka kamar bari paparentah ka Nyi Inem. Gentos bae atuh lancingan teh ku sinjangnya ameh bilih terisek engke itu. Cek euis awang itu tuh sinjangna di kamar aya. Sawios nyai sawios. Cek Karnadi bari tempat-tempo ka kamar jiga hayang make sinjang euis awang tapi lain niat ngaganti calana lantaran sieun risek da puguh geus leuwih tirisek atuh malah geus lodrop pisan. Mangga atuh itu kamar teh da parantos sayogi ieu. Cek euis awang nyariosna tepak deku. Jol Karnadi asup ka kamar hatena ratuk jeung rada kasima deui jung indit dodongkoan leungeunna dilempengkeun we ka handap ramona dibeberkeun kawas nu merek beulah bumi bari pupun tenan gitu cenanya muhun deuh Bos Aldi cenanya muhun Karnadi deuh. Mangga lebet atuh mangga. Nah, nganggo semu isin sagala atuh. Dangke nama ieu moal burung ciling cingcat atuh kadinya teh. Cek euis awam. Bari mesem leleb. Karena di poho yen waktu harita keur jadi Raden Suntama hiji anemer anu pinter kawentar barang manehna inget cug karena di nangtung meni nangre beheungna dangah pisan. Sanes isin engkang teh mah euy sanes isin engkang teh ngan ieu we aduh asabat rek asap asa rek lebat ka sawarga wae nyai
asa rek asep bae ka sawarga ieu teh. Lah sawarga oge ieu mah Kardi sawarga Maniloka itu sawarga Maniloka cek Marjum. Tapi pikirna Karnadi panuju pisan mun tembang tea mah asa disenggakan tuluy manehna disalin ku sinjang Ciamisan nu kenging nyengitan ku sungkeman. Seungitna meuni malebar baju potongan nu teu dirangkepan malah teu dilaan atuh da susah pirangkepeunana. Gek diuk Karnadi dina Alketip meuni semu gagah ngan teu ari balas gutak gitek lantaran karasana diuk dina Alketip meuni bet retep pisan. Sor eus awang nyodorkeun leueteun meuni pakepuk ngaladenan ku anjeun saenggeus tarapti leungeueteun tuluy we eus awang mayunan juragan anemer palsu mando meuni adal lemi. Mimiti Karnadi nyaritakeun Nyai aduh ieu teh akang teh sajam teh meuni asa sataun ngadaguan hayang geura sore teh aduh ampun teuing asa sawindu ieu teh Nyai cek Karnadi. Da lamun bisa ngapung mah atuh Nyai hayang mindahkeun panon poe yeuh sugan geura-geura beurit hayang geura yeuh ngadeuheusan ka mama ari ayeuna teu meleh ratung tutunggulan deui sok sieun we mama teu maparinkeun keh ka Nyai. Tadina didinya tuluy nyaritakeun ka di paripuhan jadi anemer. Aduh kitu-kitu ieu teh sakitu 10.000 sawah nu di anu 30 bau nu anu 10 bau wah bararau euy. Gedong ge Nyai parentul loba pisan eta teh aduh jadi bingung yeuh anu ngolahkeunana Nyai. Ari eus awang ngan mesam-mesem bae bari beuki gumelis atuh semu nu atoh jep sawatara menit jarempe ret Karnadi ngaleret ka Marjum bari nanyakeun. Jum ari munding teh euy anu di ranjagigang lamun dilanglangkeun Jum euy wah pastina ge jajeg euy 40 deuleu 40 kantenannya dilanglangan mah atuh agan malah yeuh anu rareuneuh kapungkur ge parantos ngajuru cek Marjum sareng ayeuna mah usum nyijih deui agan jigana teh ngareunaheun meureunannya ngareunaheun ngarambang tah dina kotakan eta teh. Karnadi ngomong kitu teh bari molotot ka si Marjum eus awang ningali ka Karnadi api-api we tuluy nanya deui ka si Marjum. Anu di Balai Kambang kumaha ta Jum euy kabarna aman teu euy di ditu. Nya ari nu di Balai Kambang mah kasaatan eta teh Aden
Mane pating araclog aduh. Karena di ngagabres panona melotot beungeutna baeud sarta mere ciri yen Marjum henteu beunang nyarita kitu. Mohon bisi kapergok cenanya mohon ane merbangkong. Aduh aya maya. Euis awang ningali ka Karnadi bari mesem sarta naros kieu. Nah hanya ayam munding teh bet ngarambang dina kotakan kitu jeung sareng make aclok-aclokan sagala kawas bangkong geuning. Pasemon Karnadi jadi gumbira pok ngajawab. Ih euis mah nya tacan ningali ta teh. Pun Marjum mah seueur nyarita manehna deh. Sok we jeung ngabodor deui eta teh dasar we, dasar si Marjum tah mah nyai. Jeung yeuh sanajan nyaritakeun anu dinset oge Marjum mah ih hiji panakawan engkang eta teh. Anu dipikadeudeuh mun dina wayang mah minangka cepotna eta teh nyai. Paingan atuh meni lucu geuning Akang, lucu pisan eta teh. Ceuk euis awang bari mesem ngaleret ka Marjum. Marjum rada baeud sarta dina pikirna ngomong kieu. Si Kardi mah pangkar waras si Karnadon, tukang bangkong. Sarua bae we jeung aing make nyebutkeun minangka cepotna puguh manehna nu lelegna teh. Lelegena teh wah siga si cepot pisan beungeut teh ih dasar si Kardi. Aya wae tama Karnadi nyahoeun yen Marjum rada baeud tuluy manehna nyokot sawatara kueh-kueh dina alas. Marjum tacan aya sok disodorkeun. Marjum hegar deui. Yeuh dupi dina dinset teh naon atuh Akang naon? Saur euis awang. Nyai ari dina dinset teh ari dinset teh nyai basa Walanda eta teh. Ari Sundana teh dinas. Sundana teh dinas ceuk Karnadi. Engkang menawi kitu tiasa bahasa Walanda. Ih bogoh atuh bisa. Bogoh gudangna bahasa juragan anemer. Kumaha tuh Jum bisa teu dewek mah nya. Tiasaeun tiasa sareng pun Aden teh gudangna basa di juragan anemer mah komo eta basa manehna geus baceo sareng tuan obsiter teh. Meuni teu minge deui luncat ka mana bae teras dicecer tungtungna awahing ku seepeun akal bus bae kana karinjang eta teh. Euis awang kumujeng Karnadi seuri koneng. Lah hayang kuhayang geuning abi teh tiasa basa Walanda ceuk euis awang. Gampil nyai gampil ceuk Karnadi. Yeuh asal pasehat bae nyai nya sareng yeuh ti payuna ge nganggo de eta teh ditungtungan ku nganggo ceh seperti lampu di Walandana teh delam ceh bangku deban ceh kitu deui saterasna nyai. Barang gunem catur kitu jol ramana euis awang ti pipir keneh geus dedeheman bae.
Euis awang lebet ka jero kamar sarta pantona dipeundeutekeun. Ae Aden parantos lami Aden teh cek ramana euis awang. Parantos mama parantos cek Karnadi semu nu isin. Derek-dek ramana euis awang ngobrol tina sagala hal nya kitu Raden Suntama Anemer palsu ngobrolkeun dina sawah mangrebu-rebu bau tegal widak tumbak lubuk lubak libuk kebon lobak. Ramana euis awang taya timburu rek ditipu taya hate rek dieret lian dipercaya kana beja yen Raden Suntama hiji Anemer anu beunghar. Lila Karnadi nanya kieu, kumaha mama perkawis anu tadi teh mama? Hoyong kabantos ayeuna we. Mohon walaranana ieu teh supados bogoh bade moalna si Nyai teh mama. Parantos Aden ngan kantun milari waktosna mohon anu sae nya ayeuna henteu sae kitu mama. Aduh ayeuna mah Aden waktosna seep. Aduh mohon cenanya waktosna kamujeng seep mohon. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna dugi ka dieu heula nya mohon carios karna di Bandar Bangkong. Kumaha atuh ieu lajengna insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui. Mangkingceung haturkeun wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.